Perih anu kapanggih lara balasa katincak wiwirang anu kasorang mugi Gusti nu Maha Suci ulah rek kasorangan deui lalakon nu matak nyeri. Mega hideng langit mendung pihujanan bakal datang toton den kuring keur bingung rasa cinta geus ilang musnah rasa asih geus leungit sirna menyesa ukur tungkara. Ukur Cipanon nu jadi saksi sajati kana tunggara sangsara diri neteu enteng kalakakaan rai kagambar carita katukang duh Gusti kiyakeun abdi najan ieu guratan ti Gusti meureun ieu geus jadi milik diri urang bisa sumerah ka Gusti. Perih anu kapanggih lara balasa katincak wiwirang anu kasorang mugi Gusti nu Maha Suci ulah rek kasorangan deui lalakon nu matak nyeri. Mega hideng langit mendung pihujanan bakal datang toton den kuring keur bingung rasa cinta geus ilang musnah rasa asih geus leungit sirna nu nyesa ukur tungkara. Ukur Cipanon nu jadi saksi sajati kana tunggara sangsara diri neteu enteng kalakakan rai kagambar carita katukang duh Gusti kiyakeun abdi najan ieu guratan ti Gusti meureun ieu geus jadi milik diri
Sumeraka Gusti, duh Gusti kiatkeun